kaeling rumingkang di bumi alam namun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katon Tuhan. Ayeuna lamun dina soal rezeki ceuk kasauran Imam Ghazali radhiyallahu an, rezeki teh aya 4 macam. Nu kahiji rezeki madmun. Ari rezeki madmun nyaeta rezeki anu geus dijamin ku Gusti Allah Subhanahu wa taala timimiti ente dijadikeun nepi ka batas umur anu geus ditantukeun. Nyaeta rezeki anu digunakeun pikeun kalumangsungan hirup anjeun di alam dunya. Nyaeta anu jadi sabab tina tegakna jeung tina kuatna badan anjeun. Contoh misalna lamun Gusti Allah geus nantukeun batas umur ente nepi ka 60 taun, mangka rezeki anu dibutuhkeun ku ente untuk bertahan hidup nepi ka 60 tahun teh pasti datang ka ente. Hartina rek naon wae anu terjadi ka diri ente, rek kumaha wae kaayaan ente, rek di mana wae ente ayana, mangka ente teh akan tetap mendapatkan rezeki untuk menyambung hidup nepi ka batas umur 60 tahun. Sebelum umur 60 tahun ente tidak akan kehabisan rezeki, tidak akan mati kelaparan, tidak akan mati kehausan sekalipun ente berada di tempat yang menurut syariat atau menurut nalar manusia mah mustahil mendapatkan rezeki. Mangka rezeki anu geus dijamin ku Gusti Allah ka diri anjeun teh pasti datang ka diri anjeun. Moal aya makhluk anu bisa ngabatalkeun, moal aya makhluk anu bisa ngahalangan. Sakumaha cek dawuhan Sayyidina Ali karamallahu wajha nalika anjeunna ditaros ku hiji jalma, ya Ali, lamun hiji jalma dikurung di kamar, tuluy kamarna dikunci, jeung eta kamar teh ayana di jero imah, jeung imahna dikunci, jeung eta imah teh ayana dina jero benteng, jeung bentengna dikunci, mangka rek ti mana eta jalma menang rezeki. Cek dawuhan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, rezeki bakal datang ka eta jalma sakumaha datangna maut. Hartina moal aya manusia anu bisa ngahalangan kana datangna rezeki anu geus dijamin ku Gusti Allah. Gusti Allah Subhanahu wa taala parantos ngadawuhkeun dina Al-Qur'anul Karim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallaha rizquha. Teu aya anu kumandang di bumi angin Gusti Allah anu nanggung rezekina.
Eta rizki anu dijamin ku Gusti Allah teh ngaranna rizki madmun. Tingali ku ente contohna seperti para musafir ini ti imah keliling Pulau Jawa tanpa mau bekal nanaon. Di perjalanan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, lamun cek secara pemikiran akal mah rek di mana eta jama teh menang rezekina. Teu asup akal lamun eta jama bisa bertahan hirup. Namun dihitung ku ahli ekonomi, dihitung ku ahli matematika, ku ahli biologi jeung sajabana mah tapi Gusti Allah ngarizkian ka eta jalma di sepanjang perjalanan anak ku rizki anu bisa nepikeun kana batas waktu tina umurna. Salila canepi kana batas umur mah bakal datang ka manehna rizki bahkan dengan cara yang tidak masuk akal. Kumaha we Gusti Allah mangarizkianana? Kadang-kadang manggih dahareun di jalan, kadang-kadang aya nu mere, kadang-kadang aya nu ragrag jeung sajabana. Pokona mah naon anu dibutuhkeun untuk bertahan hidup nepi kana batas umurna pasti eta jalma teh panggih jeung rezekina. Nu kadua rezeki maksum. Ari rezeki maksum nyaeta rezeki anu jumlahna, anu jenisna, waktuna, carana geus ditetepkeun ku Gusti Allah di Lauhul Mahfuz. Naon anu didahar, naon anu diinum, naon anu dipake ku masing-masing jalma nu kumelendang di ieu alam dunya teh geus ditetepkeun ku Gusti Allah. Kalawan ketetapan anu tertentu, kalawan kadar anu tertentu, kalawan waktu anu tertentu, kalawan cara anu tertentu. Anu moal leuwih, moal kurang, moal maju, moal mundur tina katangtuanana anu geus ditangtukeun ku Gusti Allah di Lauhul Mahfuz. Cek jauhan Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, ar-rizqu maksumun matlubun minhu, laisa taqwa taqiyun bijaidi wala fujuru pajirin binakisi. Ari rezeki eta perkara anu geus dibagi-bagikeun, anu pembagianana geus anggeus. Katakwaan hiji jalma anu takwa moal nambahan kana rezeki maksum, jeung kadorakan jalma anu doraka moal ngurangan kana rezeki maksum. Contohna seperti lamun ente jualan, misalna kamari mah ente teh menang untungna 500.000, isuk-isuk teh geus rame kuno meuli, nu meulina teh barudak sakola hungkul ngagimung di dinya dina tempat jualan ente. Sedengkeun ari tadi mah ujang teh menang 50.000. Ti isuk dagang teh ti iseun. Kakara aya nu meuli nalika wanci rek lohor. Eta ge nu meulina teh jalma saliwat, jalma anu ngaliwat.
Nah hanya ari kamari mah menang 500 tapi ari po ieu mah 50. Teu kudu dinaha-naha kehet. Da memang geus kitu kuduna, geus kitu ti dituna. Da eta teh ngaranna rezeki maksum. Moal bisa direka-reka ku ente, moal bisa direkayasa ku ente, moal bisa diatur ku ente. Anu bisa diatur ku ente mah lain rezekina, tapi respon ente terhadap eta rezeki. Nah aku ente erek dipikarido, nah aku ente erek dipaido. Tak eta nu bisa diatur ku ente mah. Ente tidak bisa mengontrol rezeki. Yang bisa ente kontrol adalah sikap ente terhadap eta rezeki. Gitu. Nu katilu rezeki mamluk. Ari rezeki mamluk nyaeta rezeki anu dipilih ku ente secara hukum syariat. Seperti anu rupana pangan, sandang, papan, jeung sajabana, taeta ngaranna rezeki mamluk. Contoh misalnya tadi di tempat dagang teh ente menang duitna pan 500.000 heueuh. Dan 500.000 teh eta ngaranna rezeki maksum. Tapi ari geus nepi ka imah eta duit teh ku ente dihitung deui teh ngan aya 300. Anu 200 na teh leungit. Duka ragrag di jalan, duka aya anu nyopet. Ku ente di teangan eta nu 200 teh luput teu kapanggih. Jadi anu kapimilih ku ente teh tungtung nama ngan 300.000. Ta anu 300 eta anu kapimilih ku ente enta ngaranna rezeki mamluk. Ari rezeki mamluk nyata rezeki anu kapimilih ku ente aya dua rupa. Nu kahiji nyaeta naon anu didahar, naon anu diinum, naon anu dipake, naon anu dinikmati ku ente. Nu kadua nyaeta naon anu diinfakkeun ku ente di jalan karidoan Gusti Allah. Cek jawabanana Gusti Allah dina Al-Qur'an, anfiqu mimma razaqnakum. Infakkeun ku anjeun sabagian tina rezeki kami anu geus dipaparingkeun ka anjeun. Ta rezeki nu ku ente diinfakkeun karna Allah eta kaasup kana rezeki mamluk. Sabab naon anu diinfakkeun ku ente karena Allah mangka etalah anu kapimilih ku ente engke di akhirat. Itu muka opat rezeki mau'ud. Ari rezeki mau'ud nyaeta rezeki anu dijanjikeun ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Boh dijanjikeun melalui kalamullah, boh dijanjikeun melalui sabda Rasulullah. Anu dijanjikeun melalui kalamullah contohna wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sahaja ma anu takwa ka Gusti Allah
mangka Gusti Allah baris ngayakeun jalan keluar tina kasulitan eta jalma, jeung Gusti Allah baris maparinkeun rezeki ka eta jalma ku rezeki anu teu disangka-sangka. Jadi memang takwa na hiji jalma henteu jadi sabab tina datangna rezeki maksum, tapi jadi sabab tina datangna rezeki mau'ud. Jadi ai rezeki mau'ud mah lamun ente ngamalkeun naon anu dijanjikeun ku Gusti Allah, mangka ente bakal menang eta rezeki, nyaeta rezeki anu dijanjikeun. Tapi lamun ente teu migawe naon anu dijanjikeun ku Gusti Allah, mangka ente moal menang eta rezeki. Tah rezeki nu dimaksud dina eta janji teh ngaranna rezeki mau'ud. Gitu. Eta contoh dijanjikeun ku Gusti Allah melalui kalamullah. Contoh nu dijanjikeun melalui sabda Rasulullah alaihi wassalatu wassalam, kahiji man lazima istighfar ja'alallahu lahu min hammin faraja wa min kulli daikin mahraja wa rajaqahu min haitsu la yahtasib. Sahajama anu ngalajimkeun istighfar, mangka Gusti Allah baris ngajadikeun ka eta jalma kabungahan tina tiap-tiap kasedihanana jeung jalan kaluar tina tiap kasulitanana, jeung bakal maparinkeun ka eta jalma rezeki nyaeta ku rezeki anu teu disangka-sangka. Kaduana man qala la haula wala quwata illa billah mi'ata marrah fi kulli yaum lam yusibhu fakrun abada. Sahajama anu ngucapkeun la haula wala quwata illa billah 100 kali unggal poe, mangka eta jalma teh moal ditimpa ku kapakiran salawasna. Katiluna man qala fi kulli yaumi atamarrah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin kana lahu amanan minal pakri wa unsan min wasyatil qabri. Sahajama anu ngucapkeun la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali unggal poe, mangka eta jalma teh bari salamet tina kapakiran jeung bakal menang kanyamanan di alam kuburna. Kaopatna ku indatu il fajri subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah mi'ata marrah ta'tika dunya sogiroh. Ucapkeun ku anjeun dina waktu terbit fajar subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali, niscaya dunya baris datang ka anjeun tanpa susah payah. Ta eta contoh-contoh rezeki anu dijanjikeun ku Gusti Allah jeung Rasulna. Ayeuna tingali ka diri ente, ari salila ieu ente teh meunang sabaraha macam rezekina. Boleh jadi salila ieu ente teh cuma dapat 3 macam rezeki,
nyaeta rizki madmun, rizki maksum, jeung rizki mamluk. Jadi lamun ente hayang bertambah rizki, tambahan ku ente nyaeta ku rizki mau'ud. Ai rizki mau'ud mah tanpa perlu bertani, tanpa perlu berdagang, tanpa perlu kuli, tanpa perlu jadi karyawan, cukup ku ngalakonan kana naon anu dijanjikeun ku Gusti Allah. Nyata seperti anu tadi, contohna misalnya unggal poe ente istighfar 100 kali, atau la haula wala quwata illa billah 100 kali. Ada waktu nama terserah ente sempatna wayah kumaha. Atau anu sajena misalnya tiap mangga salat lohor ente salat qobliyah lohor heula, turun maca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali unggal poe siga kitu. Atau mangga salat subuh ente salat qobliyah subuh heula, turun maca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim astagfirullah 100 kali. Mana we norek dirakonan ku ente. Jadi pilih ku ente amalan mana anu bisa diamalkeun salawasna, anu bisa diamalkeun ku ente untuk saumur hirup ente. Eta teh sarua jeung wirid. Model wirid, model pengamalanana. Ari wirid teh ibarat ente melakadu tina sikina. Ari ngaran-ngaran melakadu tina sikina kurang leuwih 8 tahun kakarabuahan. Jeung salila aya tangkalna, salila etalah ente bakal panen kadu. Artina salila ente migawe naon anu dijanjikeun ku Gusti Allah, mangka salila etalah ente bakal narima rezeki mau'ud, nyaeta rezeki anu dijanjikeun. Lamun ente urun ngamalkeunana, otomatis rezeki mau'udna oge urun moal datang deui kitu. Beda jeung dagang. Ari tina dagang mah ente indit isuk, sore geus kaala hasilna. Ari tina wirid mah teu bisa ditebak, eta mah terserah Gusti Allah, rek lila, rek sakedeung, rek tereh, rek lambat. Nu penting mah entena istiqomah. Cepat atau lambat pasti kaala hasilna. Jadi lamun ente di samping daek gawe siga batur, tuluy ente oge daek ngamalkeun naon dijanjikeun ku Gusti Allah atas dasar takwa. Entar inget-inget heueuh syaratna teh takwa, mangka ente akan punya 2 sumber rezeki. Jadi sumber rezeki ente bakal bertambah. Kahiji tina sumber rezeki anu disangka-sangka seperti tina dagang, tina tani, tina ngebon, tina ternak, tina kuli, tina gawe di pabrik jeung sajabana. Kaduana nyaeta tina sumber anu teu disangka-sangka seperti tina ngalajengkeun istighfar, tina ngalajengkeun la haula wala quwata illa billah, tina ngalajengkeun la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, tina ngalajengkeun subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim astagfirullah jeung saterusna. Ente kudu yakin naon anu dijanjikeun ku Gusti Allah teh pasti datang ka ente, sabab innallaha la yukhlifu mi'ad, saestuna ari Gusti Allah tara suraya kana janjina.